Cancel amatnya. Muka WA ngecek, Facebook dia sama. Ah, minum heula haus. Ih, jauhan sialan meureun. Dibeakeun ku si bocil meureun. Bocil, 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 bocil. Ayeuna tata. Heh tata ayeuna. Sungut dong jebul embe. Ayo, anu bener bae bocil, sakieu bibir dong berbina disebut jubur embe. Heh, Bang Bebe di mana? Ieu saha nu ngabeakeun STT? Saha? Ya, teu nyaha bocil mah. Atuh ieu tempo beak. Kumaha saha teteh ngekees bocil mah? Bocil, aing greget ka sia. Tumben si budak gua nyamper, kesel aing. Nah, kebenaran asli gemitan. Ani, di mana sia? Hi, itu kebiasaan sungut sia dong toa masjid. Arisnya deka mana? Nak ulin aing kesel. Enggeus jeung aing ka dieu. Tah hayang aing di dieu mau nanaonan. Hayangan kitu sia. Tuh aya paes bayawak. Atuh bener Bibi. Para kadenge aing paes bayawak, kada kumaha paes bayawak. Atuh sia jeung ulin kudu aya dahareun bae ka dieu sia. Aing nyocokan pake daun dangdeur. Aing kitu sungut aing nak dicocokan ku daun dangdeur. Sialan sia. Hayang geus ke ulin. Hayu burung ulin nyamper neneng. Hayu geng kesel. Woi neneng, ngomen HP bae. Ngalitan aing bae sia. Me bae ngajlot jantung aing. Habekan sia jantung kok sampai ngajlot. Geus geura ka dieu diuk ieu aing kesel jasi bocil sare. Geus saya. Ya aing sarua bae di dieu ge udah hareun. Ya nih nu diomong dahareun bae. Kumaha aja aing lapar. Oh si Ani mah aya sorondoyan ieu diomong dahar bae dahar. Sahanteuna udah hareun ge acing nginum aing haus. Tah nginum. Sialan sia jauhan naon aing kita ngadahar gelas. Sia jing kokoh. Ulah ribut. Ngomong-ngomong si Titi ka mana? Heuh nya si eta nyamper. Geus lah aya ka Mas si Titi sugan aya dahareun. Ai si Ani diomong dahareun bae. Can dahar kitu sia. Pugu aing mah lapar he. Wow. Ih aing nya pun aing di lebar bagus amat. Wow. Selfie dulu ah. Update status. Waduh, dia laki ganteng. Sugan deh jadi kapugu aing. Aduh ganteng. Kapugu aing. Sudah, nyamper Titi mah mampung adi aing sare. Ayo. Halo si Teteh nak kemana? Mah hudang deh si bocilnya. Si bocil kudu hudang bae deui. Geus teng cang-cang bae ka ditu di imah. Teteh ngagoleh. Atuh nage kami mbe dicang-cang. Geus aing hees ya. Geus direheeskeun jeung. Geus dah kayu aman-aman. Di kumahakeun adi sia? Dikerem ku di kamar mandi. Ai kitu sia habekan dikerem di kamar mandi. Tuman ge, bong adik budak ku yang diheeskeun. Geus saya ulin ka nu si Titi. Hayu burung. Sipot, gerak adi ada arana aing lapar yo. Ih, Teteh ganeng yo ada harana. Ih, ngalujak sia mau diasuh ku aing. Teteh sih pindahin kamar. Pot ka dieu pot aing mah lalagaan pot. Ih, Teteh sih lagi. Si eta nya ceurik bae. Geus ulah ceurik ayo biarkan tuh dahareuna tuh.
Hoi!